nu boga duit urang baheula ron aing ulang tahun hayang nurutan kos batur niup lilin niup lilin aja itu jam 12 detik teh meuli lilin terus lilin nu bodas teh lagi poe lampu da pan biasana kalau ditatakanna teh lilin make nu dina bolu nyaho aing mah dina deblok ai bolu na Allah harita mah hese cuma dibalangsakeun ka tulang-tulang sudah dina deblok dua tadi ieu ditatakan ya halus tatakan kuat herang nyaho aing mah eueuh make pipiti harita teh nu carang baru loh itu jam 2 jam 12 di rumah tuh kieu itu da indung urang aya keneh harita mah terus jam 12 teh tinggal 2 menit deui itu ka indung urang we tok mak keluar tah bagus ngesang kunaon tuh nyawa aing mah keluar di imah kuat geus ngesang tah smackdown meureun bapak harita aya keneh aya geus pabolit pabolit meureun jiga nama da dempet na kolong ranjang geur calangan wah tah smackdown meureun terus lanjut cenah cenah mau lilin teu mati lampu oge cenah kita mah tuing hayang ulang tahun atuh mah kita hayang niup lilin kos batur hari cek mah urang kumaha coba macem ya kieu we lilin mah jagaan ku mak tong ditiup meuning sia we anu lilin liar aing disangka babi ngepet ron tidak awakna seru Hon awak sarua juga bagong nama dapan baheula keur leutikna. Apa sok diomongkeun asa liwat ka poek aing bari diais anak bedul anak bagong. Ya, eta mah paribasa. Ame eueuh teh teu kuna naon. Jadi anak bedul anak bagong, anak bedul anak bagong kitu. Aku sempat curiga. Sempat curiga kunaon? Ari aing anak jelema apa anak bagong? Pokoknya aku indung oke digitukeun anak bedul anak bagong arek liwat aing lamun sapantar jeung indung aing ajak dulu hari kemah dia ais kene teu wani leutik kene tidak masih kena 6 bulan pelor sapeda harita mah tuh bisa galau wae sudah oke ya ieu teh ulang tahun teh saha coba tah tuh tingali adot John Lennon. John Lennon baca sih mana goblok setengah rakun. Aduh. John Tower. Mana teh John Tower? Tower malah mutina sapeda meureun. Terus kapayun John Tower mah. Janari itu si Ado bijil berarti. Berenang. Ado Janari Paratama. Nasi? Merepet nanti mimiti ini perepetan keluar teh merepet gitu jadi anak-anak perepet malakban goblok Dede Aldo sarua kunjung lakban nyopir aku Dede Aldo mau lain lakban itu Dede Aldo malum maneh takarak lakbet tuh itu teh ada Aldo Janhari Pratama kelima aku 19 itu masih ngerti ke 519 wah ambaran gimana mantu itu ulang tahun jelema kabupaten ini ratusan tahun Desember 2002 hiji dimeriahkan oleh bintang budaya terus datang sang budaya nah kenapa tuh bintang dimeriahkan aku bintang budaya jadi kita si budaya teh mamawabi budaya teh nyata adat urang di dia budaya ngaranna lain ngaran jelema itu budaya teh bareng jeung padaya sok salah wae udah oke budaya teh adat urang di dia jadi sebutna budaya muncul bahasa Indonesia mana mah lain budaya mana mah budayut meureun tapi dah aya aneh make kutang kalina diganti make kulit Taliban Taliban obong-obong teuing itu gara renteng tolongna apa bisa ditambal meureun nyawaban kempes-kempesan heuti kompa kempes-kempesan heuti kompa ngompol bati ngompol jadi
bener. Alah, pokoknya nama orang mah bunga aya nama da baheula keur copiahkeun leutik Mataram pernah diulang tahun ke parang cuma. boro-boro diulang tahun ke paling pun ngadenya petasan teh lamun tahun baru Heeh, bari jeung ada yang kudu batur eta teh. batur kadang-kadang nerima besan sok ada petasan nya apa tadi petasan teh ku bapak urang di beleduguna dina ceuli Jagoan sia bapana. di beleduguna ceuli Buset, terus kumaha eta? bapak urang nyepae ya ngebedukeun petasan na ceuli atuh nyepae Itu lah isu teh jagoan ngebedukeun petasan dina ceuli. Petasan modar loba. Alhamdulillah. Jeung baheula mah mah keur dijurukeun urang pan. Kunaon? Urang mah ka dokter jauh ka Paraji hese. Oh, terus kumaha? Urang nungguan guludug. Asal guludug. Asal aya guludug tarik aing biji. Biji, tapi langsung borosot meureun. Nya henteu nyeclekan hulu heula. Terus tak. Terus tak. Beres guludug beres hujan angin aing dirakit ku Paraji. Alabatan motor bodong Sok rupa-rupa wae. Ini segala aya pesuri dia aing kita bunuh diri nah. Oce tingali, oce meni loba itu tuh tingali. Oh itu balon Balon. aslinya teh hulu budak tadi mararantul Teman-teman teuing hulu budak. itu budak di dari gini huluna buka bakati cak abeledu hiji-hiji karunya Balon, kita zaman oce mah eueuh tuh dah balangsa Tara beli balon-balon acan. tara make balon Make naon? aing mah tara ku balon Make naon? berenuk bisa dipiuh Merenung kan digawing-gawing kan gawing kan? ya heeh Ye, tapi halus tah. nanti ku berenuknya lah berang kasada ku burut paling oke saha nu burut panggil gantungkeun di luhur jadi di luhur tadi baru Aya Allah. saha burut oke tiga balon Coba itu tuh coba kipas tuh coba dagang buat. oh buat dagang lain dagang eta teh Nasi. doorprek teh nu kitu teh Naon? doorprek Door press. eta Kayak omon sok hayang kos batur wae. si omon Omon. teh omon waca tuh alhamdulillah tuh hepe loba di areuku walah kan aya kosmos tuh ini betul mah kosmos mana mah kos naon sih tuh aya pulkas jadi sih pendekar mata satu Iya mata kena kesang. Peri. geus sakitu bae doakeun benyaan Amit-amit. cuma teh saya bucat hiji Ieu teh anu ulang tahun teh Dede Aldo. Dede Aldo Doakeun atuh ulang tahun mah. oh nya atuh rek kabeh ngadoakeun aing bagus neangan sih ngadoa bisa sih Hanya ngadoa mah nya kulebe meureun. lebe Nya heuh. oh aku kuku portal aing ya pokoknya mau orang doakeun heula nu ulang tahun Nya. eta teh coplok mata anak gini kamari mah make kacamata teh baturan budak kacamata ka bawah matana teh narapal ada kaca Karunya meureun. ada kicup-kicup ya eueuh panonan Panonan. heeh matana eueuh Kenapa? napal ka bawah kacamata Ye. jadi kata pak matana teh eueuh tapas batu diganti ku mata bisul dipilih dipencet Sok doakeun heula ceuh. soknya pokoknya mah ka Dede Aldo orang doakeun mudah-mudahan Dede Aldo sing panjang yuswa amin setan Amin soalnya atuh maaf. sing panjang yuswa Amin. sing sehat Amin. sing janten murang kali anu berguna Amin. teras deui naon teh ngaranna teh sing soleh Solehah. si Aldo lalaki soleh Wah, si Aldo awewe laki. ada si Aldo di androkan Soleh. Terus ya sing soleh terus sing lancar lancar. heeh Lancar kumaha maksudnya teh? ya lancar kieu lancar kan udah sehat doang lo duit teu bisa kieu mah jang naon Tapi dah heunya ceuh. alat pulilit kadu beuteung ngemulik coba ada bicara tong kieu menang 3 minggu mah Eta jigana eueuh teu bisa kieu teu bisa. basuh kada waktu da pori-pori barariji Tinggal. mohon pokona malah sing berkah weh Pokokna mah ka ibu ramahna oge sing sehat amin.
atuh merenang ngamplo panas sing gede. Amin pisan. Nya kai kasiama ulah. Sok kitu wae ayeuna naon teh tidak. Alhamdulillah da pokona mah urang mah bagja. Bagja. Nya urang mah tiasa ayeuna silaturahmi. Bener. Sok nyanyian heula tuh, cok cuma sok ngeuneureun teh ya laguna. Hah? Anu sa eta nyanyi ulang tahun teh ya. Ulang tahun. Ya becak aing teh apa ge tan pernah ulang tahun. Anu happy birthday teh nu jeung bahasa Inggris. Nu aya nu lagu balonku oge di ulang tahun mah. Aya nu versi Buka Ardila. Widih. Kos kumaha? Anu teh balonku ada 5 rupa-rupa warnanya Alas ya. hijau kuning kelabu Alas ya. Terus kemari? deng merah muda dan biru meletus balan hijau hatiku sangat kacau mau Ini nggak kayak mau wo. nah ada gitu teh ya. Oh. Aya Ngeunaheun lagu teh nya. aya cicak-cicak di dinding. Kumaha? Anu versi Caca teh Caca rekanan. Sok kumaha coba cari kanan. Anu cicak di dinding diam merasa datang seekor nyamuk apa lalu ditangkap begitu. Bisa aja cocok. Akan Caca ini kan harus kita kerja di Caca. Oh benar. Ini bisa. Sama Bang Caca ya sama komodo weh. Komodo segede sia kan. Bisa ayeuna. Ini bisa. Oh, sangat. Punya bisa. Benar. Lagu Tayo. Ayo. Oh. Saya nyarangan teh sia nyaho teh lagu Tayo. Kumaha sok laguna? Hah? Ye, tadi ibut nyaho. Ya, Tayo. Tapi dikosidahkeun. Oh, kumaha? Ye, teh nyaho lagu Tayo dikosidahkeun. Oh, kumaha? Hey Tayo, dia bisa ceramah. Sekala jika monyet kolot ulah kukurin pila. Bapak nyerakeun mesti pajarkeun tas kinung eta teh atuh isin. Hey Tayo, dia bisa ceramah. Melaju melambat, Tayo selalu senang, Tayo selalu senang. Kita dikasih dakwah ya, aduh langsung dilanjut eta teh. Kumaha? Adikku ditakuk mau. Kan kesidahan sarua. Adikku melanggar hukum. Makanya adikku ditekuk mau. Modar ya. Awak merenang. Dengan teknis gitu tuh dah agak ampun ibu meni andi prak itu. Ibu kali ulah calik dina tanah. Naon? Bisi kacangna jadi. Nah ibu yang kacangan. Ya ibu juga di tanah kacangna jadi kalau binyul sirup baru itu keluar. Ini naon? Ya. Bapak mau ulah diuk nabeas. Nah, nabeas tuh menang. Nah sih mah. Oh, nya bisi beak pacokan manuk. Yes, nah. Capek. Jangan geus teurap geus bapak. Jadi nu macokan eta geuning nu terap nasi bapak. Ya kan nyambung. Oh nyambung. Ya kanu kaca. Aduh. Kanu kaca. Ya, aja orang pilih berbeda lah ya, kasih dede adok. Enggak. Terus gue mau orang nyanyi wae tuh orang hibur ayeuna mah. Ya orang hibur, orang hibur nyanyi ayeuna mah. Pan oce teh baheula kan tilas. Hah? Tilas. Oh, nyamor lagi bekas oh. Bekasna. Bekas bedananya. Berarti enak geus heupeul. Ayeuna saha. Ayeuna jadi jelema gila teh lain mung. Kunaon? Korea meleumpangannana. Biasanya kan lamun rajin magila teh meleumpang. Oh, bener. Korea capek. Oh, lain teu hayang gelot. Teu lamun kaangkot menang. Gelot naik angkot meureunna. Alah.
Tuh sepeda sudah datang itu, aduh ini di baru. Ampun, bawaan urang meureun ceuk. Lain eta tas diurut meureun sepedana di barungkus gitu. Gila ban gitu. Anyar. Hah? Anyar. Anyar diurut. Ye, anyar sepeda na meser anyar. Oh, anyar kene. Oh, jadi barungkusan. Tuh aing ngajak kalau ngabejaan sepeda budak ka ditu ka bae eleh ku sepeda. Jadi kalah lalajo sepeda. Nya. Orang nyanyi lah. Yuk. Orang nyanyi lah sok. Ram, dia mah ya Ram. Nyanyi naon?